sakatani ngahaturakan tepang sono ti rombongan seni sunada yang gageh kawilujengan patepang sono haturan wilujeng tepang kasadaya nu lalinggi nu dipayuna sadayana kasadaya nu lalinggi tepang sono kasanggakeun manawi teu kaabotan hoyong tepang sareng Bapak Haja wilujeng tepang aya manawi haturapunten disuai-suai kanggo Bapak Hajat ka Ibu Hajat Pak Hajat wilujeng tepang Pak Hajat Ibu Hajat mangga urang sasarengan majengkeun seni kagungan haturapunten kanggo Bapak Hajat ka Ibu Hajat wilujeng tepang manawi aya Pak Hajat Bapak Hajat anu bagen cobi majeng kapayunan aturan disuai-suai sakantenana sareng Ibu Hajat manawi teu kaabotan Pak Hajat haturapunten kapayunan sakedapan Pak Hajat Ibu Hajat haturapunten borondong ti Majalaya saterus dikahumakeun rombongan abdi sadaya Pak Hajat tangkas kirang nyukemakeun haturapunten disuai-suai manawi kanggo Bapak Hajat cobi majeng kapayunan Bapak Hajat sareng Ibu Hajat araraya manawi Pak Hajat haturapunten disuai-suai kanggo Bapak Hajat liwa Ibu Hajat Pak Hajat Ibu Hajat cobi majeng manawi teu kaabotan kanggo Pak Hajat sareng Ibu Hajat aya disuai-suai Pak Hajat Ibu Hajat mangga diantos sentingi di alun-alun dalada kurang manawi Pak Hajat di rata-rata Pak Hajat atuh karsanga manuk pada ari Ibu Hajat aya Bu Hajat manawi hidup Ibu Hajat aya tepang sono dialihkeun wae manawi kanggo Ibu Hajatna Ibu Hajat cobi majeng kapayunan wae manawi Ibu Hajat aya kitu ieu teh haturapunten disuai-suai kanggo Ibu Hajat anu banget Ibu Hajat wilujeng tepang Ibu Hajat anu banget borondong ti Majalaya Ibu Hajat anu bager cobi majeng kapayunan saterus dikahumakeun wae rombongan abdi sadaya kanggo Ibu Hajat cobi majeng Ibu Hajat kapayunan Ibu Hajat kapayunan disuai-suai cobi majeng kanggo Ibu Hajat manawi aya kapayunan sakedapan aya manawi haturapunten kanggo Ibu Hajat anu banget Ibu Hajat wilujeng tepang Bapak ari ibuna aya manawi Ibu Bu Hajat aya Bu Hajat paliwana di sayur heula sakedap di lebet tata geuning mangga haturan kanggo Ibu diantos sakantenan sareng apa besan kal Ibu besan manawi teu kaabotan haturan kanggo apa besan Ibu besan diantos ayeuna Ibu Hajat anu bager kapayunan sakedapan haturpunten disuai-suai kanggo Ibu Hajat anu sabar kapayunan sakedapan sakantenan sareng apa besan kali Ibu besan manawi masih aya cobi majeng apa besan sakantenan sareng Ibu besan anu bager Bu Hajat kapayunan sakedapan wae aya Bu Hajat haturapunten kanggo Ibu Hajat anu
ibu hajat hatur nuhun pangasna ibu hari ibu besan masih aya sareng apa besan teu aya ari panganten hatur nuhun kanggo ibu hajat manawi kanggo panganten aya panganten anu bager anu kasep milu jangan lupa ari kapan abdi panganten sok gaduh suar ari kunaon mah panganten ilaikeun pikir abdi panganten nuju paluan panganten kunaon mah jadi jadikeun satu tanda panganten da meja bola panganten anu bagus tonggo sama panganten panatuna ti lampi satu tanda panganten ari bade bela panganten atau sandugi ka enci atau sandugi ka enci panganten anu sabar kapayunan sakedapan atur punten disuai-suai kako panganten aturan disuai-suai aturan nuhun panganten pangasina tos katampi yang kanggeuna kawilujengan kasadaya nu laliai urang suka tani kahaturekeun ka pangasono di rombongan seni Sunda yang kakeun kawilujengan manawi bahana kanggo panganten sakalian nuju bagja haturna piujat